Carita dongeng budak Pinokio. Dina zaman baheula aya saurang tukang kai ngaranna Aki Gepeto. Anjeunna cicing nyalira di imah. Lantaran karasa nyalira, Aki Gepeto nyieun boneka kai. Anjeunna masihan ngaran ka boneka eta Pinokio. Paun tingeunauna datang hiji indung peri anu bager. Tuluy ngajidakeun boneka kai eta hirup. Isukna Aki Gepeto kaget, jeung bungah ningali boneka kaina jadi budak hirup. Waktu Pinokio rek indit sakola, Aki Gepeto masihan duit pikeun meuli buku sakolah. Dina tengah jalan, Pinokio ningali aya pertunjukan boneka anu kacida manarikna. Tuluy anu Pinokio meuli karcis ku ngagunakeun segala duit anu dibikeun ku Aki. Sanggeus rengse, indung peri nanya, "Naha Pinokio henteu ka sakola?" Pinokio ngajawab, "Yen anjeunna leungit jalan." Indung peri nyaho yen Pinokio bohong. Tuluy irung Pinokio jadi panjang. Satarusna Pinokio nyarita jujur yen anjeunna henteu indit ka sakolah, jeung artina geus beak. Lantaran Pinokio geus nyarita jujur, irungna tuluy pondok deui. Aki Gepeto hariwang lajeng neangan serta manggihan Pinokio. Pinokio minta hampura serta janji moal ngalakukeun deui. Lantaran Pinokio geus jadi budak anu hade, indung peri ngarobah anjeunna jadi manusa. Tungtungna Pinokio jadi manusa jeung hirup bagja jeung Aki Gepeto. Ye. Hayu, jujur. Kajujuran nyarioskeun kaleresan.